Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring nyaeta Nur Hasanah dina warta Sunda anu bade disampaikan ku sim abdi. Usum hujan tahun ieu nyaeta di tahun 2023 tos dimimitian ti awal bulan Januari oge ku pamarentahna di masing-masing daerahna. Contohna di pamarentah Ciamis anu tepat nama di Provinsi Jawa Barat tos ngawanti-wanti ka wargana sangkai salawasna waspada tina usum hujan anu bisa nyebabkeun bencana alam nu teu diduga kasabararea nyaeta di antara nama longsor, banjir, jeung sajabana ti eta. Bupati Ciamis oge atas mere amanat sakumna warga anu pagamukanana di sisir Gawir jeung di sisir Hawangan kudu leuwih hati-hati tina bahaya longsor jeung banjir anu sering ngancam penduduk di sakitu eta. Kusabab datangna musibah teu bias bade-bade da eta mah kersani mah pencipta nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ka tahun pamarentah geus ngalaksanakeun tareka sangkan musibah banjir jeung longsor dina usum hujan ieu teu karandepan warga. Sakitu wae warta anu tiasa kasangkan ku sim abdi wilujeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap anu leuwih manfaat ka cida. Salajengna aya artikel di sim abdi nyaeta Awi jeung Lingkungan ti Lemburan. Kahirupan orang Sunda kacida reketna jeung awi malah awahing pudarit mah sabagean gede kahirupan teu bisa lepas dina awi utamana di Pilemburan wangun imah jeung kalengkapan hirup sapopoe loba nu dijieun tina awi loba keneh anu imahna make bilik, campet, tusuk, paluku atawa ereng oge ngaran pakakas dapur kaya ning boboko, asepan, pipiti, cecempeh, tetenong jeung hihit atuh di sagedeun eta oge di Lemburan mah masih loba keneh pancuran, bag-bagan, kele, lodong, sigai, taraje, cerangka, sindung, tempe, jejeun, bubuk, potong, susuk jeung badodon. Apan eta teh kabehna oge tina awi. Teu tinggalkeun awi oge tetela bisa jadi bahan pikeun waditra musik seperti karinding, suling, toleat, kaprak, angklung, calung, rangkong, jeung caleumpeuh. Rupaning seni tina awi mibanda watak sewang-sewangan upama nataan mis angklung bae apan aya sabaraha warna seperti angklung buhun doblojor, angklung bubrag Bogor, bangklung Garut, angklung buntis Bandung, angklung bungko Cirebon. Iwal ti eta aya seni reak ti Sumedang, bangkong reang ti Bandung, toleat ti Subang jeung sajabarna. Tas sakitu ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi